Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Mahabbatul walidaini ari ieu eta kanyaah dua kolot. Inna walidaika sayaktosna dua kolot anjeun. Yuhibbani ka eta mika cinta itu walidaika anjeun. Mahabbatan azimatan kalawan cinta anu agung. Wahuma sareng ari itu walidain sababa wujudika eta sabab aya anjeun. Waqad ta'iba sareng nyata geus capek itu walidaik kathiron kalawan loba pitarbiyatika dina ngadidik anjeun. Walakinnahuma tatapina ari itu walidaik masyururoni eta anu bungah duanana bizalika ku itu tarbiyah. Paumuka mangka ari ibu anjeun hamalat ka eta anu ngandung itu umu ka anjeun pibatniha dina patuangan umu tis'ata asyhurin dina 8 pirang-pirang bulan summa ardoat ka tuluy nyusuan itu umi ka anjeun wahya bari ari itu umi sobiratun eta anu sabar ala at'abil hamli kana capekna ngandung warodoi sareng nyusuan. Wa atanat sareng merhatikeun ieu umi binadopati jismika kana kabersihan badan anjeun wasiyabika sareng pakaian anjeun wasonaat sareng nyieun ieu umi bisaka kana pakaian anjeun alinata anu lemes warot tabat sareng nyusun ngaberesan ieu umi pirosaka kana kasur anjeun an-nazifa anu bersih wa torodat sareng ngusir ieu umi angka ti anjeun al-ba'udo kana nyamuk atawa reungit litanama supaya sare anjeun mustarihan halana anu istirahat wa hafidot ka sareng ngaraksa umi ka anjeun fi kulli waqtin dina tiap-tiap waktu mingkul 5 tina perkara yu'zika anu nganyenyeri atawa milaraan ieu emah ka anjeun. Idza masyaita di mana-mana leumpang anjeun au qa'adta atawa diuk anjeun au la'ibta atawa ulin anjeun au raqadta atawa sare anjeun. Wahya bari ari itu umi teh allati eta anu hayyaat nyiapkeun ieu umi laka pikeun anjeun ta'amaka kana kadaharan anjeun. Wa 'allamat ka sareng anu ngawurukan ieu umi ka anjeun al-masya kana leumpang wal kalama sareng nyarios wa ma sareng kana perkara aksaro anu ngalobakeun ieu mak parohaha kana bungahna umi. Idza ibtada'ta di mana-mana ngamimitian anjeun tamsi leumpang anjeun au tatakallamu atawa nyarios anjeun. Wa abuka sareng ari bapa anjeun yakhruju eta kaluar ieu abu kulayaumin dina tiap-tiap poe minal baiti ti imah sobiron halana anu sabar ala ta'abi kana capek wal harri sareng panas wal bardi sareng tiris liak siba supaya ngahasilkeun ieu abu malan kana harta yung fikuhu anu nganapakahan abu ku ieu mal alaika ka anjeun wa ala ummika sareng ka ibu anjeun wa jami'i usratika sareng sakabeh keluarga anjeun payastari tuluy meser ieu abu laka pikeun anjeun almala bisa kana pirang-pirang pakaian wa imata sareng kana pirang-pirang kadaharan wa kullama sareng kana tiap perkara tahtaju anu mika butuh anjeun ilaihi kana emma mislal adawati madrasati saperti pirang-pirang parabot sakola wa ghairiha sareng liana adawat
wa idza talabta sareng di mana-mana menta anjeun minhu ti abu syai'an kana hiji perkara fihi di anu eta tetep dina syai' teh manfaatuka ari kamangfaatan ka anjeun layam nauka teu nyegah abu ka anjeun minhu tina itu syai' bal yu'tika balikta mere abu ka anjeun maksudaka kana pamaksudan anjeun bikulli parohin kalawan sakabeh bungah wasururin sareng senang wa buka sareng ari bapa anjeun teh aya donde yuhibbu eta mika resep abu anta insya kana yen hirup anjeun sahihal jismi kalawan sehat badan saliman anu salamat minal adza tina pilara wal marodi sareng gering walizalika sareng kulantaran itu yamna'u nyegah abu angka ti anjeun kulam syai'in kana tiap-tiap perkara ya durruka anu ngamatak ngamadaratkeun syai' ka anjeun wa ya'muruka sareng marentah abu ka anjeun bil muhafadati kana ngaraksa ala sihati kana kasehatan wa yuhibbu sareng mikaresep abu antan sya'a kana yen tumbuh anjeun alal akhlaqil fadilati kana pirang-pirang akhlak anu sae wal adabil kamilati sareng adab anu sampurna walizalika sareng kulantaran itu yuhibbu yanhaka nyegah abu ka anjeun an mujalasatil asyrori tina gaul jeung jalma-jalma anu goreng adab wayajibu sareng wajib naon antakuna yen aya anjeun teh pi mustaqbalika di zaman pikahareupeun anjeun rajulan kamilan eta jadi lalaki anu sampurna pi ilmihi dina ilmu na itu rajul muhazzaban anu berhadab pi akhlaqihi dina akhlakna itu rajul mutamassikan anu nyepeng bidinihi kana agamana itu rajul mu'tabaron anu diangken bainan nasi di antara manusia yastati'u bisa itu rajul ayan fa'a kana yen mere manfaat itu rajul nafsahu kana dirina rajul wa qaumahu sareng qaumna rajul walizalika sareng kulantaran yajibu adkholaka ngasupkeun abu ka anjeun teh al madrasata ka sakola wa anfaqo sareng nganapakahan abu ala ta'limika dina pelajaran anjeun inna walidaika sayaktosna dua kolot anjeun yarhamanika eta anu mikanyaah itu walidaika anjeun rahmatan tamatan kalawan mikanyaah anu sampurna walizalika sareng kulantaran itu yarhamani ida maridda di mana-mana gering anjeun hazana sedih itu walidaika alaika ka anjeun huznan syadidan kalawan sedih anu banget wa bazala sareng masrahkeun itu walidaika juhdahuma kana kamampuan itu walidaika fi afiatika dina kasehatan anjeun wa da'awa sareng ngadua itu walidaik Allah ka Gusti Allah lailan dina peuting wa naharon sareng beurang ayu ajila kana yen ngagancangkeun Allah bisyifaika kana kasehatan anjeun wa ummuka sareng ibu anjeun wa ummuka sareng ari ibu anjeun teh tasharu eta bagadang itu ummu lailaha dina peutingan lailaha wa ummuka sareng ari ibu anjeun teh tasharu eta gadang itu ummu lailaha dina peutingan ummu biharosatika dina ngaraksa anjeun dina ngajaga anjeun wahya bari ari ummu teh tabeki eta nangis itu ummu bidumu iha ku pirang-pirang cai panona ummu al-ghazirati anu deras syafaqatan karenanya alaika ka anjeun wa buka sareng ari bapa anjeun yad'u eta manggil itu abu laka pikeun anjeun atau biwa kana tabib kana dokter wa yastari sareng meser itu abu laka pikeun anjeun al adwiyata kana pirang-pirang obat wala yubali sareng henteu perduli itu abu bi ikhrajid darahimi ku ngaluarkeun pirang-pirang dirham al katsirati anu seueur min ajli sihatika kusabab arah-arah sehat anjeun al ghaliyati anu mahal wallahu a'lam bissawab.